Sampurasun matapang deui sareng deking Antimori. Gelaran sastra budaya Sunda khususnya begitunya. Ya mohon sampun sasieureun sabeunyeura urang guar gitu ya. Harus atuh. Kumaha cik cuma numutkeun king gitu kan. Urang teh cuma yos ulah ukur ngumplah-ampleh beueur kepungu gitu kan. Sabab kieu geuningannya bahasa Sunda mah loba pisan ieu teh Udah kusukna budayana cenahna sama rupana lah kitu nya. Di antarana loba-loba bahasa anu kurang jarang kagali deui. Tah dina obrolan ieu urang coba urang guar deui. Pang nama ya kabar udah kayak pan sok rada gengsi kan bahasa Inung teh nya. Bahasa Sunda bahasa Inung eta teh. Bang nama geuningan aya kecap laer bibir. Laer bibir. Laer bibir. Naon anu disebutkeun laer bibir? Sini mah Eta laer bibir. nya apa ade mama. Ada sidik bocah mah lagu gentong dikadekan. Genteng atuh dari gendong. Legok tapak dikatingan kenteng. Lagu tapak genteng kadek. Kenteng kadek. Tapi mah sebelum urang ngabahas laer bibir, kita ajak dulu. Silakan. Mulai apa namanya? Bisa sekeren. Itunya terus di like, di share, di komen. Gitu. Itu sebagai dukungan ke orangnya nya. Laer bibir. Cing laer bibir kumaha? Apa itu pan? Itu tukang rujak sekoloba itu. Sekoloba tukang rujak ge aja. Itu ya kumaha? Tong bataing cara jamu laer. Jamu air ayo sebenarnya bagus sorean menerkeun ade mah eta teh. Udah jam dulu wae. Kan urang geus dulur gitu nya. Jambi laer bibir. Laer bibir. Nah kumaha sih ki laer bibir teh? Laer. Berarti dibangun deui wae kudu kecap. Kecap laer. Aya laer aya bibir. Nah, laer teh ngapurayot kitu teh laer. Laer. Tadi teh lamun eta kan nya laer biasa nama eta nya dina bubuahan. Bubuahan. Gitu bubuahan namun aya nu deukeut ka hontal dina dahan anu gede. Nah, aya anu buahna dina tungtung dahan. Tungtung dahan. Boleh jamu laer tadi. Jamu air. Tadi tungtungna teh buahna teh tungtung hese ngalana. Eta teh disebut teh laer. Laer teh melenoy gitu. Dina tungtung dahan jadi hese itu laer melenoy gitu nya. Ditaekan hese sen semplak. Sen semplak. Eta teh laer disebut teh mah. Jadi si laer bibir teh bibirna semplak gitu aja. Bibirna rungkad. Jadi kitu aja. Cek kumaha ngampleh. Nah salah bat ini udah acep jadinya. Oh, atuh jeung sadeui sih dijungjungkeun teh atuh. Nah, banyak deh. Laer bibir teh cicing bibirna semplak. Lain bibirna rek rungkad. Laer. Nya laer. Jadi laer teh hiji buah anu aya dina tungtung dahan. Jadi ulah pe sahareup gitu tah. Iya. Ngapleh gitu tah. Jadi eta ge lamun anu geus kapanasan teh sok laer. Laer. Lamun katiisan teh eta mah. Lu mau ada tangga jamu. Lamun ke teh lamun isu kene pun masih segar gitu tah. Masih kena kitu ah. Gitu tah. Kapanasan sok cek. Laer. Nah, laer teh dinya arti lagi kitu mah. Gitu. Jadi laer teh aya buah dina tungtung dahan. Jadi jauh dek di hontal teh hese. Biasana lamun laer kitu teh ngalana ge lain di puleungeun sama. Kumaha tuh? Make gantar. Gantar. Gitu. Nah, di ajul. Aya ajul gedang gitu. Kode nama lain waktu. Lain waktu ajul gedang. Dia mah ajul jamuk. Jamuk. Gitu. Nah, eta jadi ngaranna teh buah anu laer masuk di ajul. Ajul. Gitu, pangajul. Oh, di kitu. Iya, ajul ya. Aya gantar, make gantar biasana. Ya, gantar jangan ajul buah mah beda ngaranna dia mah.
Aya disebutna teh makena teh Barongsong gitu. barongsong gitu nya. Heeh. Teh disebutna teh ranghap. Marang. Tinggal kingan kemana gitu nya. Ranghap. Ranghap gitu. Jadi istilahnya teh mun gantar ditungtungna pada teh ngalabuahan make naon disebutna teh Corong. corong. Disebutna teh ranghap teh mah. Ranghap gitu tah. Begitu diajur teh pan si buah teh ngasup karena eta teh karena boronyong eta borongsong. Nah itu disebutna teh ranghap. Kon. Itu eta mah urang guarding ke dina masalah urusan gantar. Yo gantar aya gantar ranghap aya pokona mah teu kuhanteu pokona jadi. Jadi lair di dinya tadi hartina teh buah dina tungtung dahan gitu. Jadi gitunya Ese kahontal. ese kahontal nah. Lamun mana gitu kan ya. Heeh. Pas buah lain di nolai. Heeh. Maksakeun. Heeh. Nanti kejar aku dong. Aduh, eta aku. Gawe itu aja. Oh, aduh Jadi wow. mati langsung 7 raitnya begitu Tujuh nya. raitnya. Gede brok begitu teh mati langsung. Jatuh eta. Mati jatuh. Jatuh. Gitu. Itu bahasa milenial tuh mah. Jatuh. Jatuh. Kira maunya enggak aja lama-lama itu ya. Jatuh. Hari itu ada aja. Jatuh gitu. Lebih kaki ya bapak. Kalau Jatuh. Nah gitu. Lain. Nah gitu nya tadi. Jadi lamun aya buah anu ditungtung dahan anu lain, oh mah ulah ditaekan memang. Bisi celaka, bisa cedak. Bisa jatuh. bisi jago. Bisa jatuh. Pan nama anu naikkan nanti kamu emak mah, lebih bahaya, lebih bahaya. Ini pernah kejadian. Kumaha Aku naikkan jamu itu cekan kan. Oh. Mana belum gitu sih. Cekan teh ame cekan teh. Mata tereka maka samping Oh, samping atuh. Tereka. Mati nu lain aja. Eta mah aja. Jadi yang teka pikir di salina. Dikasih ti andalna. Dia cuma baca apa Asal lagu ada. Masa mereka hontar sih aja. Katanya tidak tahan deh. Oh, enggak tahan teh. Nah, sama aja. Ada orang yang saya itu. Ada saya peletok tahan aja. Macam kuda gue. Jatuh. Tapi Tapi kumaha cenah? mama labrak. Ada samping dikait di luar aja. Pas jatuh aja. Aduh eta. Wah, tadi ada jamu urak aja. Pada marah aja baik jamu. Nah, aja jamu teh kandung cupat aja. Seburu kita. Gitu aja. Anu di boro teh lain jamu anu murah. Lain. Cupat jamu. Jamu. Anu sampingna leupas. Samping mah di luar aja. Dikait. Kait. Jatuh. Jatuh. Kabayangkeun. Tong dibayangkeun lah bener-bener. Oh, itu masalah lahir. Masalah lahir. Jadi, lahir teh anu di mana saja mau anu ditungtung lah. Jadi layar teh jamu anu aya dina tungtung dahan. Dibahayakeun lah pokoknya eta gitu nya. Teu ayeuna tadi layar mah ngentos nya. Ayeuna bibir. Bibir. Eta. Bibir. Bibir di nagawin. Bibir di nagawin. Bibir. Bibir teh bibir mah kecap disebut teh bahasa aja teh mah. Bahasa sapopoe bibir. Mun bahasa lemes nama lambai. Nah gitu. Iya aja. Oh. Wajarkeun teh cenah. Wah asku bibir si emak gitu. Aku lagi lainnya Gitu. masak ninong. Wadah nineng aku bibir si emak. Nah gitu. Bibir teh lambai. Gitu nya. Lambai tah. Tapi rupa-rupa bibir ge aya teh mah. Kon sama Bibir gitu nya. Loba bibir teh. bibir teh. Heeh. Aya geuningan aya bibir jelema, bibir. Aya bibir asupan. Rupa-rupanya. Aya bibir boboko. Jurang pada bibir. Ada karena jurang bibir sudah. Gawir saya. Jangan ada tumila di aku sini. Aduh, aing mah. Oh iya ada. Cing itu. Wah, itu. Kita mau pura-pura dalam perahu. Kuda. Jadi ini nak lahir bibir
sisi buat. Heeh. Hari bibir mah oh iya. Nah bibir. Bibir. Tadi katanya. Ayo bibir. Itu mah kusabu. Eta mah paribasa. Paribasa layar bibir mah. Biasa paribasa. Lain hartina bibir anu ngampleh. Oke, kecil. Lain. Kecil. Bibir anu ngampleh mah disebut tadi jebleh mah. Bibir ngampleh mah gitu anu bibir handap teh jebleh. Situ. Da eta bibir nya ngampleh handap. Anu bibir ngampleh anu kaluhurna eta. Loading eta. Nah gitu nya keun lah masuk urusan bibir namanya. Jadi mun lair bibir gitu nya artina teh lair jeung bibir dihijikeun lair bibir ini arti paribasa. Artinya teh Lair bibir mah eta teh jadi naon teh naon disebutna teh lair bibir mah teu bisa nyepeng rahasia. comel. Hah? Comel. Rujak comel. Tadi ketina jamu air jadi rujak comel. Nah gitu. Jadi mau disebutkan lair bibir teh teu bisa nyepeng rahasia. Disebutkan comel. Nah gitu nya. Comel gitu. Nah gitu nya mah nya. Disebutkan lair bibir nya eta hatina teu bisa nyepeng rahasia atawa comel. Gitu. Intinya segitu dulu nya mah nya. Pokoknya mah tetap saja bersama The King Anti Boring. Ulah kemana-mana. Ya, pokoknya kita sambung lagi. Siapa takut? Hayah kenyon. Hayah. Hayah.